warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan satu tasna Amr diistrenan jadi raja. Ina hiji poe Amr nyaur ka Zuru'ain. Sadatangna Zuru'ain nohonan panyaur Raja Amr. Pok Raja Amr nepikeun pamaksudanana. Ieu teh paman Zuru'ain disapra kajadian perlayana pun lanceuk Hasan tuk dugi ka kiwari kaayaan kuring tu kasiksa pisan kusabab tiap petingan gulang-guling kuring ngalaman teu bisa sare geus aya kana 2 bulana paman. Kuring ngarasa kasiksa arek kumaha bisa ngokolakeun nagara da puguh hate kuring oge kacida jeuet lalampahan anu ku kuring geus kungsi kasorang teu boleh kabayang wae. Utamana nalika kuring nalasan pun lanceuk sugan paman gaduh kamanang kuring butuh pisan kuna sehat sabab ngan ukur ka paman kuring sanggup ngadongengkeun ieu perkara. Kumaha eta teh paman? Pok Zuru'ain ngamimitian cumarita Raja Amr mang apal pisan kana jalan kaluarna tapi samemeh hal eta diterangkeun ku Pun Emang bade tumaros. Kumaha naha amanat anu harita dititipkeun ku Pun Emang ka pangresa Raja Amr masih keneh aya di Raja Amr? Oh, perkara surat teh paman? Sumuhun masih aya. Aya paman. Cobi kanggo ngajawab sagala rupi pasoalan aya dina eta eusi surat. Mangga diuningaan wae. Harita keneh Amr ngusiwel kana jero jubahna sarta ngaluarkeun hiji kotak kai anu disaprak eta kotak kai dibikeun ka Amr ku Zuru'ain. Acan sakali oge Amr buka kana eusi surat dina jero kotak kai tekung silila bray. Kotak kai dibuka ku Amr kalayan apik pisan. Breh aya hiji surat anu ditulis dina kulit sasatoan. Iya paman surat teh? Bener. Sok geura titenan. Muga-muga bae sing aya jalan keluar pikeun masalah anu keur dising hareupan ku Raja Amr. Sumangga paman. Dina eta surat aya sabara-bara papatah make bahasa Arab anu unggalna alaman yascari syahron binaumin asyaidu huwa man yabitu pa'ahma alal yaman pahobat wahonat fama diratul ilahi li Zuru'ain. Hartosna loba jalma anu ngalakukeun hal siga anjeun mergasa barayana bari jeung teu puguh alasanana anu antukna anjeun jadi hese pikeun sare. Panasehat urang Yaman loba nu hianat maranehna aya dina karugian kulantaran Zuru'ain nyarek kana eta patekadan mangka kasalamatan pikeun inyana ti Gusti Allah. Paman kaharti pisan ayeuna mah sing horeng si mana horeng anu jadi bibit rurujitna teh panasehat kerajaan anu harita ngusruk kuring supaya nandasa Kang Hasan laras pisan eta teh. Tah ayeuna naon jalan kaluarna supaya kasakit kaula cager sahubungan sareng papatah dina eta surat. Karugian bakal aya di pihak maranehanana anu khianat. Ayeuna mah kumpulkeun sakur-sakur panasehat anu harita mupujuhkeun Raja Amr supados nandasa tuang raka. Tu bisa lajengna paman? Tah saenggeus kumpul pateni ku Raja Amr sadayana eta mangrupakeun obat supaya katangtreman datang deui kana hate Raja Amr. Kitu manawi. Lamun kitu sagancangna kaula bekal nitah maranehna supaya kumpul tapi moal di jero nagara. Ku kaula urang bawa ka padang pasir. Urang siapkeun di ditu prajurit pilihan
pikeun dasa maranehanana kabeh dina prak-prakana nama pun mang ulah dicacana margi eta mah kawenangan aya di Raja Amr pun mang ngan ngawalar jeung nuduhkeun hal-hal anu ditaroskeun ku Raja Amr. Ulah hariwang paman dina hal ieu kuring nganuhunkeun pisan kana jasa-jasa paman eta atunya lamun seg harita kuring panjang pikiran jeung ngadenge kana sagala rupa salan ti paman bener moal aya kajadian mangrupa kieu anu atos mah atos Raden ulah make jeung diemut-emut sagala da eta mah meureun mangrupakeun jalan kahirupan. Satu tasna paguneman dianggap beres terus Raja Amr ngojengkang ka karaton pikeun nepungan ais pangampih supaya ngogan ka jalma-jalma anu kungsi mupujuhkeun supaya manehna mergasa lanceukna. Sanggeus sararea kumpul Raja Amr ngawawadianan supaya isukan dina wanci isuk-isuk kabeh anu diondang poeta datang deui ka karaton pikeun miang ka hiji tempat. Gancang carita dina poe isu bring wae aleutan pangsiunan panasehat raja anu kungsi babakti ka Raja Hasan ngareutkeun teh ngabandaleut dipimpin ku Raja Amr pikeun ngajujug ka padang pasir. Satepina di padang pasir Amr langsung amitan ka para panasehat pikeun pura-pura kaberatan. Saingkahna Amr teh hareupeun maranehanana teu disangka-sangka ratusan jam paring haliber langsung niru kana jajantung sakumna jalma anu aya di dinya. Munasabah hiji oge anggahota pangsiunan panasehat Raja Hasan ngemasing pati tumekaning perlaya di padang pasir. Satu tasna eta kajadian panyakit Amr anu mang bulan-bulan kaalaman kiwari geus cager sabihara sabihari. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman di awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.